Dor. Dis kurang daguanan euy. Mana? Jualan teh nu ieu? Oh iya. Sabaraha teh? Hah? Sabaraha? Urang pada KCS ya. Cepet lah. Cepet lah 50.000 we. Moal teuing 50 teh hayang teuing anjeun mah dimurahkeun pisan 50. 50.000. Moal Naik teh 50.000. tambahan cenah salawe we. Lah enggeus mung. Lamun mung 50 mah geus lah moal teuing urang mah. Sia. Melek pisan. Betul lah. Nah, gitu Kang Pren teh. Ya. Pren kodok. Geus, dieu nya. Oh, nuhun atuh. Cing urang rek ieu babaturan urang, dibawa langsung ku babaturan urang ka dieu. Maksudna kumaha maneh? Rek dibeli ku babaturan urang teh. Di anjing. Halo? Ki, urang di dieu ya. Sok we terus lurus, urang di tukang. Des, Mana? mana eta nu dijual? Tah iya kieu. Sok tinggal ya. Yuk, hah? Cil. Kudu sabaraha duit ya? Sok kieu geus buru. Enggeus lah kurang lamun Hah? sampai jadi 150. Hah? Dia. Kajen. Hah, kajen sok. Didis, dapat kumaha ye kembang dijual deui. Ah. Aduh. Kita yang apal sakitunya. Nuhun ya Ki. Heeh. Hah? Siap. Hah? Biadabna sia. Bawahnya. Hah, sing manfaat Ki. Nuhun. Biadab sia. Itu heula mah kumaha eta dijual 150. Ah, ada urang mah kamang normali urang mah. Dia ngajual. Atau minimal ulah ngajualna ulah deket mata aing atuh biadab Oh, pisan da urang eta mah. enggak mawana jamana ka dieu. Hah, geus, ayo Mang Nur nya nuhun. Goblok sianya. Hei, di marana euy. Apel urang ngajak Mang Trik apel awewe udah kawali. Dia tuh yang mana euy? Nyaok ba, cong tanya we. Mang Didis, kopi. Mari. Kopi. Kopi. Nyonya tuh kudu aing ngap aing hayang keluar kalau. Oh, jadi bos saya mau euy. Aja mau kantong lagi tuh. Hidung euy. Ini bos gitu tapi Wes, sabar. Ya. Alhamdulillah. Wis jadi bosnya nama Sok, dia. Alhamdulillah. Wes, bener maneh we kamari pisan ditinggalkeun ku awewe. Ayeuna geus menang deui awewe. Kan kudu banyak sabar. Jadi bawa. Ai sia menang pelet timna teuing. Wah, coba. Peletnya. Oh, Mang. Ban kudu tilu, Mang. Jadi putus satu aya dua. Yang percaya ke orang kidul mah euy. Yo, Dis. Hah? Dengekeun. Si Aris ieu, mameh ka dieu. Curi ke bumbu. Hah? Nah, asa teu nyambung aing euy. Curi anjing. Ku aing teh Aris mau. Sumpah Aris ka aing sugan aing geuring. Nah, sampai putus cinta anjing. Ka aing ngomong naik pamer rik. Aduh, aing teh tadi nama arek pamer ame teh ciriting galau. Aing jeung ngobiduk mah semua waras aing lah. Harap teuing lah tidak beun ku aing. Arif! Anjing aing tinggal dulu. Anjing kebenaran. Bis, tulungan euy urang. Gagadekeun motor ieu, kebutuhan mendesak. Wah, Bah, boga duit. Aya eta duit, sia teh diajan pelit. Geus. Bajuk bawa motor ku maneh. Moal lila aing mah, sukan geus tebus. Ieu sabaraha ieu? Ya 2 juta. Oh, geus bae teh ku aing di ieu, ku aing ditebus jadi 2.200.000 engke. Bawa motorna. Abae ke mana? Aing jalan ka imah ieu aya nungguan, aya utang. Atuh dah. Oh, dah. Siapa? Malilana. Si Aris bagian euy. Anjing. Ieu mah duduitan. Uang mainan. Goblok motor aing. Aris.
Milik mati mana we, nya duit manggi, menang motor. Bawa aja. Hah? Habis? Wah, syukur alhamdulillah tuh kegunaan mah. Terus apa nih mana yang kasih tuh? Terus kayak kemajuan gue ke, ini masalah awe, ini ke mana punggung, awe mana kerambukan, ke. Setelah oke ayah hujan, ayah halodo ke dalam kali teh. Yang mana dia masih dari makan, yang mana masih dari makan deh. Hah? Kira naik kawin sih, kayak kalian nyata yang lagi tuh mah. Yang orang masuk komen waktu ngukurin semua mau bisa bayar namun pasti katanya oke ngomong gimana juga siap bis coba mana sih polis yo aing tamu kan ieu sia dari sukuhan kita aing mau cai yang naon ieu sia kana tak mau cai urang mau kita mau cai ngomong kenang sama Chris tuh aing guru habis aing nang kumaha tadi kena aing masih bingung isi teh aing ngomong teu ngomong mana aing saya yuk kumaha sih dikumakeun yo ditengein erek mau aya tamu syukurlah bagian imadah kamu tentang mau cai jangan sia teh tak teh mau cai hah au dirasa sia yo dengekeun kurang masih ada ngomong ke aing teh aing teh tamu usai teh mau cai ku aing bawa siapa kamu kata aing sia teh kok dah duit masih anu ka ih aing sia ka kenerakeun aing ka dieu teh cai mau aing teh dasar bingung